urang hiburan yuk ulah gelut nya sok atuh. Naon hiburan anak? Urang caritana jadi Batara Guru jeung Resi Narada. Kumaha? Nya tuturkeun we, maneh Batara Guru, urang Resi Narada, nya sok. Kakang Panjin Rada Allah dala. Ngahaturkeun semah pangabaktos adi guru. Nah, ari adi. Nah naon? Eta teh Gatot Kaca arek dipaehan ku Kresna ku Nalakasura. Nah, da eta teh si Gatot Kaca teh geus ngahina kana kabataraan urang. Ngahina kumaha eta mah ngahina so teh cek musuh. Cek musuhna Gatot Kaca. Nyapan sidik eta teh di dunia teh eueuh pakarang anu teurak ngan aya hiji eta ge anu karna di ieu moal diberekeun. Nah kumaha tah? Lamun eta tarumpah ditajongkeun ka Gatot Kaca. Gatot Kaca bakal paeh. Tah, aya tah kabejakeun we ka Bima. Ari Bima teh eta teh bapana Gatot Kaca. Tah, barang datang eta angkel limaan Pandawa kadinya. Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa datang kadinya. Legedeug teh. Pikeun ngabuktikeun nyaeta yan bener Gatot Kaca teh paeh. Barang datang kadinya Bima bener we nempo Gatot Kaca keur ngajapapang. Beja tina sadeungkal jadi sadeupa. Gatot Kaca paeh. Tah, Bima teh neneangan saha nu neangan anu maehan Gatot Kaca teh. Aya nu ngabejakeun we. Saha Nalakasura cenah. Der we eta si Nalakasura teh diteangan ku Bima. Barang geus beunang karot. Didadetkeun cenah sok ngomong sia. Ti saha si eta gablek pakarang nu kitu. Tah, cenah ti bapa aing. Nah, saha kitu bapa sia teh? Kresna. Tah, eta Pandawa anu limaan. Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa. Legedeug teh. Beunang Kresna ku Bima. Kek. Karawak Arjuna nyekel sukuna kenca katuhu. Nakula jeung Sadewa nyekel leungeun kenca jeung katuhu. Tah, ari Bima mah nekean beletrok. Coba bayangkeun si Cepot mah ngabaso we. Ti saha si eta goblok pakarang ngomong sia. Tah, nya dibajakeun da dipaksa. Ti saha? Ti dewa cenah. Tah, ayeuna urang eta Pandawa 5 anu limaan Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa. Legedeug. Tak urang ayeuna. Der teh gara eta mah. Si Cepot, si Dewala, si Gareng ngahina kana wibawa jeung kumara urang. Atuh luntur wibawa jeung kumara urang teh. Nah kaula ge sanggup notogkeun eta kana kawah Candra di muka. Oh sanggup. Nah, eta nu nuturkeun. Saha? Aki-aki buci truk hideung ngaranna Semar. Bari gutak-gitak eta ti tukang alah. Nya Kang. Marukana. Tong borok ku tampilingna ku bersina we ngacing. Ngacelang akang. Najan eta aki-aki teh rada sipit, tapi lamun geus molotot, gedong anu tadina nangtung ogenan jadi runtuh. Da kulantaran pondasina kurang pageuh. Tah, pangna ogenan nyangakeun ieu power di amuk ku aki-aki buci truk hideung. Lamun kitu mah anjeun teu tanggung jawab. Mangga eta simpen we heula. Oh ieu. Nah, beres atuh. Tah, ari eta tarumpah lilinga kancana teh aya antina henteu. Aya